dongeng-dongeng nate di ditu teh kapan loba aya makhluk malaikat candidrat Allah. Masya Allah kan kuari mah di bumi ayeuna nu urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna urang nyaho gunung bitu aku gula di Garut gunung Galunggung gitu kabelah dieu nama loba gunung-gunung nu cek kenean aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer maha kawasa Allah dali tuh urang teh Lapindo bari ieu ban urang teh ke tahun mana ke Jawa Timur lewat ka Lapindo tuh pas kitu horeng Lapindo teh ieu ciptaan Allah mafil geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh sebab naon eta lawang teh ditutup di jero teh aya lawang korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas urang ningali di Rangkas Bitung urang ningali di dieu di Bayah urang ningali di kabelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda nu mantep ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu henteu bisa diderot begitu ditelusuri digali ieu teh aya besi di handap besi kadota korenganan aya guha sieun urang Indonesia teliti di jero teh aya guha buatan Belanda baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad eta teh geus diteliti sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi kuari kan geus make satelit langsung ke Banten sekian ribu hektar di jerona emas Masya Allah geus terjadi kuari teh geus jarani emas ya Allah ya Rabbi begitu kurang ditelusuri di Jawa mah ya jelema jadi emas Mas Tono Mas Kodir Banten lu mantap kuari teh aya teh keur masa-masa transisi kajenting masyarakat pada ngomong naon bae ge nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi wallahu a'lam seperti eta teu kudu diteruskeun sebab naon potensi anu luar biasa ya gali tek cokot batuna terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas di kulon malain lalagaan saban teh makanya saban termasuk Jakarta metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahu a'lam urang lain suzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabon lamun nagara mah urang mah nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Lampung teh asal macul emas. Bari mah karek jelema doang nu macul sing emas. Ya Kanjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali ge bakal macul teu kaget puteus beundeuleu emas geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas babunga petani teh dijual jadi sakali mah dibalikan gitu 2 kali loba petani ngajualan emas naik ujung-ujungna emas teu laku emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas, macul di ditu emas, macul di dieu emas. Emas hasilna sih mah lain emas-emas maculna. Hasil-hasilna emas
telaku sakumaha telakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan opak jilid gede maka buru sia macana. Wah, aju macana ge kos aja pendi mah lambat. Atuh maca kos kitu bata mah kira tamat mah. Tuh. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula. Zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Ah, tila asupeun kuari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung, di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabehnya. Eta teh geus aya tah lamun di Garut di dinya cenah di mana kiai di kagali beak kujin sia modar teh heula. Di Banten mah komo di Banten oba aya titik-titik sejarah teh buka oh iya di anu oh iya di anu asli kieu aya emas sok gede kieu nyisingna maksudna. Sia masuk ka mana mah heran. Asli ieu emas balokan parah. Ya Allah ya Indonesia pohara. Di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia. Eta makan dokumen lain emas anu dititipkeun di dituna. Baca ke urang sejarah. Masya Allah kan pohara. Nah, itu bakal aya huru-hara, bakal aya huru-hara di saat mana? Mali bejakeun. Saat aya perubahan di negara demi dan demi. Tadi itu ada demit. Seperti itu. Masya Allah kari. Ya Indonesia diperebutkan teh lain sakadar ku Amerika, lain sakadar ku Inggris, lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda. Tapi Jepang ge hayang ka Indonesia, Cina hayang ka Indonesia, berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh. Naon eueuh di Indonesia. Manusia-manusia na sing garitek atuh ka Karawang aya, ka Purwakarta aya, ka Subang aya, di Bandung aya. Hayang neuleuh trilik di Bali. Geus kusur kuaha. Hayang cenah opos tegro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua. Ambalaya sih lengkap di Indonesia mah kasep, ujore, ambalaya. Manusia berpikirnya cerdas. Emang anu pangheulana bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia. Anu nyieun kapal Indonesia. Ngan ditutup di Bareuli. Anu bisa nyieun kapal mobil bisa hiber Indonesia. Tenaga surya Indonesia. Jelemana langsung ka imah kula bebeja. Waktu itu diterima ku Pak Harto, ceurik manehanana. Karena nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah, kalau kamu di sini ntar gelas mana? Sebab ini udah ada yang punya semuanya. Ceritanya seperti eta. Nah kan ke Jepang, dibelikan ke orang Jepang. Kuari aya di Jepang. Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah. Di barat ada ngabunuh teh aku hogak heula. Di parahyangan mah diajak ngobrol seseria. Bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya. Di Indonesia bari seuri cegrok. Entas ngabunuh teh seserian. Goblok gitu coba. Indonesia. Gua lengkap di Indonesia. Masya Allah. Tepuguh teu karuh nyiptakeun edan sa Indonesia ambalaya.
Di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh. Jawa Timur nu edan, Jawa Tengah di Bandung nu edan, di Banten nu edan. Kok serempak amat sih nu aredan? Bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia. Nah juga ada goreng edan beneran. Tapi bener. Maksudnya bisa di Indonesia. Nu nyeun igomah di Mekah eta kurang Madura, Masya Allah. Kan mahal eta puluhan real. Kurang Madura mah diciplak persis jasa. Atuh wala real wala rupiah. Atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing loba amat cak gini. Aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu. Barang di dieu aya igomahan, barang di dieu aya igomahan. Eta tangkorang Madura. Sabaraha puluh tahun karena katangkep. Masya Allah. Yen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gewe polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap. Ayo kami di Indonesia mah. Ayo polisi yo tidak boleh ada narkoba. Harus diselesaikan, harus dibersihkan. Tangkap, beritakeun. Ieu mawaan narkoba. Selesai Indonesia. Masya Allah. Wah, urang bener ya. Tapi urang teu nyogok eleh ke di meja di hakim. Urang salah tapi maka duit. Bener. Ieu urang kumaha hebat tadi Indonesia. Di Indonesia mah jadi presiden ya diputuskan nanti penting di negara mana ya cerita hebatnya Indonesia mah cerita hebatnya Indonesia nah masalah di Indonesia jadi baik bila perlu memeh subuh lah waktu wiridan Indonesia istimewa di Indonesia kurang naon hebat di Indonesia aja aku bilang ya aku mah biasa baik masalah seri siap ieu kan keur carita nyiptakeun mahfil ardi ya ieu teh ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teh eueuh tatadina ieu langit teh eueuh tatadina alam teh eueuh haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana di akhir ieu ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun musieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal lagi ti Allah ku hari diurus ku Allah ke bakal babalik ke Allah naon artina atuh urang sesenangan di alam dunia jang ke bakal babalik ke Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia sieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anusian ka Allah berpikir sebab ia merupakan ayatin dalil kabla itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat setiap zaman Allah nurunkan Rasul nanti miti Kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh terus kabla dia Kangjeng Nabi Musa terus kadina Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh pisahat ti Kangjeng Nabi. Urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi, aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi. Ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi. Ieu sagala rupa kemewahan-kemewahan. Ieu teh ciptaan Allah caksa cek Kangjeng Nabi. Beuh bahagia jelema anu bisa nyaba ka Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya anta syamsun anta nurun. Dongeng-dongeng nate di ditu teh kapan loba aya makhluk malaikat sadidat Allah. Masya Allah kan.
Kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun la ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung Masya Allah satu ketika mah eta gunung teh Bitu geuninganna. Urang nyaho gunung Bitu aku kula di Garut, gunung Galunggung. Gunung Galunggung gitu. Kabelah dieu nama loba gunung-gunung nu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dali. Tuh urang teh Lapindo, bari ieu ban urang teh ke tahun mana? Jawa Timur lewat ka Lapindo. Kos kitu horeng Lapindo teh.